Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayeuna nyaritakeun silsilah thariqah Abu Yauci nyampe ka Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani. Yuk orang simak bareng-bareng. Para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, dina sahaya simkuring sakumaha biasa rek nyaritakeun ala kadar silsilah thariqah anu sampai ka simkuring, tetapi lain berarti simkuring ahli thariqah hanya sekedar kawasiatan langsungkeun haul, langsungkeun tata cara, sebab anu merenah jadi ahli thariqah kuarim ieu mah ala kadar silsilah hiji pun bapa kenging ti Abah Haji Dimyati, kenging ti guruna Kiai Arsyad bin Haji Ismail, oge kenging ti Kiai Dahlan bin Arjai Tanjakan, Kiai Dahlan kenging ti Kiai Husain Carita, Ki Husain kenging ti Kiai Asnawi Caringin, Ki Asnawi kenging ti Syekh Abdul Karim, Syekh Abdul Karim kenging ti Syekh Ahmad Khatib Sambas, Syekh Ahmad Khatib Sambas kenging ti Syekh Syamsuddin, Syekh Syamsuddin kenging ti Syekh Muhammad Murad, Syekh Muhammad Murad kenging ti Syekh Abdul Fattah, Syekh Abdul Fattah kenging ti Syekh Usman, Syekh Usman kenging ti Syekh Abdul Rahim, Abdul Rahim kenging Abu Bakar, Abu Bakar Syekh Yahya Isamuddin, Syekh Waliuddin, Syekh Nuruddin, Syekh Syarifuddin, Syekh Syamsuddin, Syekh Muhammad Atak, oge kenging ti Syekh Abdul Aziz, Syekh Abdul Aziz kenging ti Ramana Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani qaddasallahu sirrahul aziz, Syekh Abdul Qadir kenging ti Syekh Abu Said Al-Mubarak Al-Mazum, oge kenging ti guruna Abu Hasan Ali Hakari, oge kenging ti guruna deui Abdul Farad Turtusi, oge kenging ti Abdul Wahid Tamimi, Abu Bakar Syibdi, Abdul Qasim Junaidil Baghdadi, Syekh Siri Sikti, Syekh Ma'rufil Qurhi, kenging ti guruna Abdul Hasan Ali Ridho, kenging ti guruna Musa Al-Kazim, oge kenging ti Syekh Ja'far Shadiq, Syekh Muhammad Bakir, Syekh Imam Zainul Abidin, kenging ti guruna Sayyidina Husain Sayyidina Husain radhiyallahu anhu, Sayyidina Husain kenging ti Ramana Sayyidina Ali karramallahu wajhah, Sayyidina Ali kenging ti guruna langsung ti Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Kangjeng Nabi ti malaikat Jibril alaihi salam, malaikat Jibril ti Rabbul Izzah Allah subhanahu wa ta'ala. Malam yattasil silsilatuhu huwa maqtu'ul faid, jelema nu berthariqah teu nyambung silsilahna, putus faid. Kitulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Jadi ulah nyangka bahwa di dia ahli thariqah komo kasim kuring mah, sebab ahli thariqah mah biasana cumplang campling. Ahli thariqah mah teu kanyahoan baheula di Tangerang aya jelema eedanan, teu kanyahoan ku sasaha ge eueuh nu nyangka edan we edan, kuari ge kan loba nu edan di Tangerang asli. Ieu mah edadan beda. Nah, eueuh nyaho setahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 10 tahun disangka nu edan we. Bahkan ku budak leutik kadang-kadang diome edan teh edan we meus. Tetapi aya salah seorang kiai Tangerang zaman Ki Khairun, si Ki Khairun lamun hayang nyaho eta nu edan wali. Coba bener tuh akhirnya si jelema nu ngadenge teh ya, nu ngadenge ngaranna Soleh datang kan edan, Assalamualaikum nya dempo we kieu, Assalamualaikum 3 kali karak dijawab Assalamualaikum, Waalaikumsalam, minta doana kula wali, nyaga ka aing wali, aing mun edan sia kula nyaga ka aing wali, tetep pangdoakeun kula pangmentakeun hampura ka Gusti Allah. Ai sia nyaho sia aing wali tisa ti Kiai Hairun cenah, kunaon ngabubak kemukakeun rahasia teh si Hairun cek cenah. Aing saking geus edanana masih kanyahoan keneh bae. Geus aing mah ngadoa bae ka Allah supaya aing dipendekkeun umur, supaya 2 poe seminggu pae.
iya ge Hasan Habib Rozak ngado apa ya Hasan wali memungka jahoan ai kuari mah wawalianan jubah digedekeun segala rupa pariteun sabenerna ya sakikituna ai asli mah masalah. Nah wari mah jubah panjang calana nolol ka handap janggot sakieu Masya Allah di Indonesia ambal aya tarang hararideung sakumaha dipekan bae tetapi teu asli tanu asli mah sakumaha tadi ketika kajahoan cerik ya Allah ya Rabb sakieu geus nyumput tapi masih keneh kanyahoan bae eta hayrun berarti lain jelema leutik bisa nyahoeun ka aing kikieuan bae ge nah henteu lila ki hayrun ge sarua lantaran nya ge berarti kanyahoan akhirna ngadoa ka Gusti Allah ya Rabb ieu mah lamun kira-kira geus beres bala mending anggeus ge teu lila mau tak jadi lamun geus kanyahoan walina mau teu loba mah nah di dieu loba nu geus kanyahoan walina ieu nah saya kau yang ditunjuk ya kira-kira tereh erenan ya para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah lamun urang nyaritakeun seputar wali urang diguyur hujan ketika tanah tandus tatangkalan layu di hujanan Masya Allah iya kari ngeunah kajahoan ngeunaheunana mencet ke bos 100 kamari keneh geus beak daharna tiis di mana bae Masya Allah dek zikir tadi sarapan heula padahal mah teu kudu ditita jam 3 geus sarapan ti heula Masya Allah mantep jasa nah ya kan tiis neuleuwih tiis deui ketika aya siraman rohani wa allaw istaqamu ala tariqati la asqainahum ma'an ghadaqa aya hujan cai aya hujan ma'arif wal asrar ketika jelema istiqamah dina tariqah henteu gideg-gideg endek paharep-harep jeung bupati deuk paharep jeung gubernur deuk paharep jeung menteri sekalipun presiden jelema tah mah kabeh ge isuk pageto ge bupati ge paeh gubernur ge paeh menteri paeh kiai maot beda setting bahasana ya kan paeh kabeh ge jadi ulah kusebab deket jeung pamarentah gibeg Masya Allah Kifudoli lamun cara mah dekat bupati beda bupati hayang rada nambah ieu na tah ieu jurig nu sabenerna mah tah ulah gideg dek saha sarwa makhluk Allah ketika bener-benerkeun ketika salah-salahkeun tadi Pak Bupati di dieu makomna makom thariqah nyaritakeun dahsyat anu ngomong teu beres Bupati ya ulah sekali-sekali deui sia di makom ieu nyaritakeun bola ye sembarangan kemenang tapi orang doakan persitana supaya jadi wali ya atau bupati lah kena jadi wali minimal wali kota lah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah ulah sambarangan hayang ngabogaan ma'arif wal asrar kudu istiqomah sesuai jeung aturan guru mursyid hartina guru mursyid nunuduhkeun kana suluk hartina ngambah lain ngambah sangambah-ngambahna tapi ngambah di makom aya makom-makomna nu dibuat dina Qadiriyah wa Naqsabandiyah 9 makom tobat makom sabar makom zuhud makom syukur makom tawakal makom khauf makom roja makom ridho makom mahabbah niti dina makom hiji-hijina makom suluk ngaranna lain satabrang parahna nah ieu mah kulantaran makomna umum urang nyaritakeun secara umum bae heulanan ulah sambarangan mere thariqah ka jelema nu teu masantren besi salah
sangkilang lu santren ge lu santren ukur heula geus sabaraha tahun ieu mah santrena karak 5 tahun mah kakaraknya sakieu doang asal ditanya sakieu nu teu nyahoan mah oh berarti ngerojok sakieu lain masak caina sakieu eta sia masuk ka mana bae pikiran teh ngeres jasa tuh tah. Alhamdulillahirobbilalamin sakitu tina guru urang mudah-mudahan manfaat ilmuna tina pengetahuan ilmuna sakitu ti urang assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.